Assalamualaikum baraya, sok penasaran cenah jalan anu ka dieu ka Cikaka ka jero ka mana? Urang ka jero sekedap barayanya. Heeh, urang ka jero heula ye urang yeukeun. Urang gulusurkeun ka palih jero tak ka dieu. Penasaran cenah ka dieu ye ka palih mana ye ka jero na teh ye. Sok seueur nu nguseup ka palih dieu teh ye baraya, tapi jalan mah tuh alhamdulillah tos sae baraya. Mana kita ini baraya, kita telusuri euy. Ieu teh ka Cikakak teh cenah baraya. Penasaran jang lah urang geuleyeungkeun ka ieu. Baraya sadayana nu di dieu ye, di kampung ieu. Mudah-mudahan cing sarehat, barokah usia, barokah rezekina, oge dimudahkeun segala urusanana. Penasaran baraya. Sok ningawe ngalangkung ka jero teh ka mana cenah teh ye. Ayeuna neme ka palih dieu ye ka alaman. Lemur naon ye baraya. Penasaran oge ye. Tapi jalan mah ka dieu mah alhamdulillah. Tos sae baraya jalan mah dicor. Kawas tol pada larang. Kaoseun kieu. Wah, di lemur mah enakeun jalan kieu baraya. Sampai mana geraknya urang teh. Ieu teh kabawa ka desa mana baraya can taros-taros sebenarnya. Oh, semet dieu corana teh jang. Kali itu mah biasa we ieu jalan ieu jalan aspal. Cukup sedang sakieu mah jalan di lemur. Nu penting mah ulah berlobang we menghambat perjalanan. Palih dieu baraya ye. Name ka dieu ye menjelajahna ye. Tapi ieu teh sanes jelajah Cililin ieu mah kaleresan baraya. Jadi kaleresan ieu naon teh namina teh ngalangkung. Penasaran baraya. Ieu teh posisina teh ka mana ujungna teh ye. Ujungna teh. Penasaran we moal ngalangkung atuh nya. Ka jerona teh ka mana ieu. Ayeuna mah urang telusuri kaleresan ngalangkung ka dieu ye baraya. Tuh, rada kebul euy. Mobil di ayuna baraya. Oh, belok mobilnya tah. Urang mah urus ka ditu baraya. Penasaran euy. Kabelah mana ieu teh ye? Desana teh desa naon kalebetna ieu nya? Wah, mun jelajah Cililin mah kudu ngabutuhkeun waktuna sabulan baraya. Seueur sababna desa-desana. Jadi teu acan menjelajah Cililin mah teu acan dijelajah baraya. Ieu mah sakantanan we ngalangkung. Kela ya kedap. Oh, baraya nuhun teh. Ieu teh baraya cenah aya di Desa Batulayang. Jadi urang teh ka wilayah Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Urang. Ieu naon ieu aya gapura ieu sae. Sae ieu. Tah, ieu. Urang ka palih ditu baraya. Urang ka palih jero sakedik. Ame teu penasaran baraya. Tuh. Tembusna teh di mana? Kana cai deui wae ieu. Hebat. Ieu mah tembusna kana cai deui we baraya. Kayak rongsokan oge di dieu baraya. Cuma ka dieu jalanna baraya tos ieu mah tos mulai berlubang jalanna ieu mah di jalanna karena cai urang mah ieu ujung-ujungna mah ieu mah di Batulayang teh baraya tempat nguseup pikeun mah. Urang nyampe ka dinya we baraya tah kana deukeut cai jikeun mah. Tuh aya jalan teh dua kali itu hiji ka dieu hiji. Tah urang mah nu ka dieu we nu kana cai.
beras nate karena cai ya mah masalah baraya. Urang karena cai deui wae ya baraya duh. Di asana teh dikurilingan ku cai ya mah kecamatan Cililin baraya. Di Batu Layang tungtungna ya karena cai tuh baraya. Tuh urang ka ditu duh. Karena cai lemenggeun jeung. Oh. Tah tungtungna teh di dieu baraya ieu mah euy. Tungtungna teh tuh baraya cai atuh. Baraya karena cai.